sapatuna dilepas, teteh ngadeg mayun karena kursi nu aya di payun nu dicalikan ku hidup. Ibuna ti panganten pabeget mangga ngalinggihan kursi di palih payun. Ibu ti panganten istri oge sami ngalinggihan kursi di palihan payun. Hapunten abdi tina sugri kalepatan wirih abdi teh rumaos seueur pisan ngarahetan manama hapunten dosa kalangkung dada jembar mana Salajengna bager mangga dipeluk dirangkul mamahna. Lajeng dikecup kening mama bager ditahan heula sakedapan tawis kanyaan tawis kadeudeung tinu janten urang kali tinu janten ibu bager datara ieu kikieuan teh sapertos kieu bager nyuhunkeun pamundut doa sawihanana mamah kecup kening urang kalihna mama mangga dikecup kening urang kalihna. Baris didoakeun mugi aya dina ginajar kawilujengan cekap bager kasep geulis cekap mamahna aa tetehna sakedapan masih sapertos kitu calik mamah ngadeg mangga kana tempatna masing-masing salajengna masih digentos kuno janten ramana. Lajeng ieu nu kasep anu galis baris nyuhunkeun widi oge nyuhunkeun dihapunten kanu janten ramana mangga bager dicepeng pananganna disuntanganna kalayan nyuhunkeun doa widin. Bapa hapunten abdi tina sugri kalepatan wirih abdi teh rumaos seueur pisan Lajeng tawis kanyaan tawis kadede baris dipeluk dirangkul aa dibembrengkeun pananganna ditahan heula sakedapan sambil diharewoskeun papatah-papatahna tinu janten ramana tinu janten urang kalihna nu baris ngalengkah ngambah sagara rumah tangga. Lajeng dikecup kening apa bager kasep geulis ditahan heula sakedap neng dikecup kening apa bager apa kanyaah kadede hidup anu parantos merjuangkeun hidup teh kawit hidup wihan sawihana apa na kecup kening urang kalihna apa dikecup kening adekna cekap apana mangga ngadeg wih deui kana tempatna sewang-sewangan aa teteh mangga bager geulis ngadeg apa ngadeg ayeuna nyumpingan apa kapalih payun sinareng mamah di sepuhna panganten istri teteh bager mangga kapalih dia. Mangga disakantenankeun tiasa nyaluuh payunan mama sinareng apa disakantenankeun di tengah-tengah mangga cepeng panangan mamah sinareng apa tangan kiri mamah tangan kanan apa nyepeng kana pundakna murang kali mangga anak induk jati
Kang Sukma anak bapak buah hati sesempan Sumaga diharewaskeun papatah-papatahna kanu janten urang kali dinadangan ieu kalayan ridoti nu Gusti anu Maha Suci ngajenggele marantena parantos ngajatuh kerami ngalengkah ngambah sagara rumah tangga dibembrengkeun pananganna aa teteh dipeluk dirangkul disakan tanankeun mamah sinarang apana ditahan heula sakedapan kalayan sumangga diharewaskeun papatah-papatahna tinu janten Ibu Rama cekap AATT bager mangga parantos ayeuna teras ngadeg diangge deui sapatuna Hadirin anu dipihormat kasaksen kurang sadaya prosesi sungkeman parantos dilaksanakeun tangtos aya dina kana langsaan ieu panganten parantos nyuhunkeun ridho widi oge nyuhunkeun dihapunten kanu janten Ibu Ramana urang lajengkeun kana rangkaian acara nu salajengna mari masih disarengan ku Wiragandani aa salikna nyerong kapalih kanan kapalih dieu ka mamah nyerongna imbitna diadekeun teteh kapalih ditu Ibu Ramana mangga ngadeg sakedapan nyakatan ka murang kalihna sewang-sewangan apa mangga ngadeg kapalih dieu Ibu oge sami urang lajengkeun urang satsetkeun maragi waktos parantos cekapan ngabujeng siang Bismillahirrahmanirrahim rangkaian acara anu salajengna nyaeta huap lingkung Ibu anu ti payun nah apa anu dipengkereun Ibu sakedap dipengkereun Ibu nah geser mangga nyandak sabule dan ewang mangga dicepeng sakedap teteh di pasian apa nu ieu na hiji deui na wios di pasian we sakantenan nyandak hiji apa teh panganten istri oge sami nyandak hiji Bismillahirrahmanirrahim tangan katilu mangga ditempel dihuapkeun kana lambena putra putrina hiji dua tilu ditahan heula sakedap mangga dituang Allahumma barik lana salim ka mamah teteh salim ka mama teteh salim tangan mama tahan heula sakedap atas cekap mamah naka pengker apa nanu kapayun gentosan praktikna sami sapertos kitu tadi ayeuna bade dituang bade ditempel hungkul dituang da lapar saurna teteh mah nu sanes tos taruang abi teu acan teteh sing raoseun salikna siap-siap dina etengan katilu hiji dua tilu mangga ditempel dilebetkeun dituangkeun Allahumma barik lana ditahan heula sakedap cekap lajeng salim ka apa teteh ditahan heula sakedap atos mangga ngalinggihan deui korsina masing-masing teteh papayun-payun salikna tuurna dirapetkeun leres sakedap nyandak sabule dan ewang sangupunarna teteh tangan kiwana tangan kirina pacepeng-cepeng Bismillahirrahmanirrahim huap anu salajengna nyaeta huap munggaran huap mimiti pangantenan ditetep heula ka bogohna aduh hiji dua tilu dituang ditempel tahan heula sakedap alhamdulillah sakedapan lajeng ngaleut bageun nya supados teu seret nya dilelesangan kitu ku cai sakedap baris disiapkeun saur paripaos silih simpeuh ku kadeudeuh silih cemplang ku kanyaan mangga dicepeng cepilna bageun cepil emuk tangan kirina pacepeng-cepeng nah disilangkeun dina tangan katilu hiji dua tilu teteh ngaleutan ditonggengkeun teteh saali ditonggengkeun saali tahan heula sakedap
Ngaleut masing-masing. Mangga tingalikeun. Tingalikeun gelasna ke kamera. Cobi mana senyum. Oh aya tapakan. Ngaleut masing-masing bilih haus. Atos cekap alhamdulillah dilajeng kana rangkaian acara anu salajengna nyaeta betot pakakak. Cenah cek beja betot pakakak teh simbol ngalar rezeki nya. Mudah-mudahan ieu janten hiji tanda wasilah bahwa ku Allah digampilkeun milik rezekina ieu panganten dina ngawangun rumah tangga. Aminkeun ibu-ibu. Amin. Mangga urang sakseni saha nu bakal kenging bakakak pang ageungna nya. Mudah-mudahan eta janten doa anu kenging bakakak pang ageungna ceunah mah eta bakal anu nyandak milik rezeki ageung sinareng seueur. So, diangkat heula bakakakna bageur lalaunan bae. Tingalikeun ka kameramen, fotografer. Cobi. Coba lihat dulu depan. Luruskan wae AA. Nah, di tengah-tengah aja di sini di depan. Udah aja kayak tadi. Ti uwi nya. Kah hade pabelit. Gitu. Yos, lihat sini, tangan kirina saling pegang. Lihat kameramen dulu AA, tengah-tengah. Senyum, dalam hitungan 3 ditarik bareng-bareng ya. Yang kompak. 1, 2, 3. Aduh, acungkeun karena kameramen, Cobi. Senyum manisnya mana gokil. Luar biasa. Ternyata teteh nu kenging bakakak pang ageungna nya. Mudah-mudahan janten doa teteh ieu janten wasilah nyanda kabarokahan rezeki anu seueur. Tapi dina rumah tangga mah boga duh milik rezeki ageung alit eta teh milik saha? Milik duaan bagernya teh kenging aya nu disumput salindungkeun. Mangga dituang ditempel lambena. Teteh tisuna dihandap bae dicepeng panangan kanana sareng AA. Dalam hitungan ketiga ditempel teteh wajahnya yang ke sini. Teteh dari dalam ke sini keluar. 1, 2, 3. AA ditempel atau AA digigit ping-pingna. 1, 2, 3. Tahan heula sakedap. Ditempel terus teteh. Atos sekap. Engke dilajengkeun wengi deui ngegel ping-pingna nya aya. Salajengna aya naon? Bager aya mepeskeun endog. Mangga kabalih dia sapalihan. Teteh sebelah sini, mohon maaf. AA sebelah sini, teteh papayun-payun sareng AA. Teteh boleh dilepas dulu sepatunya. Situ papayun AA. Ini mah dipakai simbol kasuburan mugi ieu panganten dipaparin keturunan anu soleh tur solihah dina etangan katilu 1, 2, 3 pepeskeun atos sandakan dina bager ku tangan katuhu dikocorkeun sing rada luhur caina supados katinggal nging luhur teuing teteh tah. Sok tingali kocorkeun aya caina diwasuh buktos babaktos nu janten istri katsaroge candak tisuna bager atos ayat tisuna dipalih ditu dipayun teras garingkeun mangga ditahan heula sakedap teras teteh dicandak sapatu AA dilebetkeun mangga bismillahirrahmanirrahim cekap ayeuna pacepeng-cepeng nu geulis nu kasep teh ngewaka ngadeg teteh dina etangan katilu ningali heula pamenteun AA 1,
2 3 mangga digugahkeun dibantos. Alhamdulillah diangge deui sapatuna teteh. Lajeng terakhir mepeskeun kendi sate acan mapaikeun kanjut kundang saurnanya. Mana kanjut kundangna disiapkeun nu baris bade dipapaikeun sate acan disawer. Aa teteh pami gaduh permasalahan kedah kompak dipecahkeun sasarengan. Rumah tangga seueur ujian angkatkeun ka luhur. Lamun urang nuju di luhur teu kaing sombong teu kaing adigung kahandapkeun. Namun posisi nuju dihandap kedah sabar tawakal katengahkeun bageur digeolkeun 1 2 3 gantosan arahna sakedap. Dina tangan katilu pupuskeun sasarengan 1 2 3 Allahu Akbar pupus. Namun ai gagangna nama sok langki pupusnya ibu. Cobi tangan kieu kuat ai gagangna nama dicepeng kuduaan. Teteh oge tangan ieu rangkulan ke belakang. Nah, cek sepuh teu kenging satoong-toongna, teu kenging sacolok-colokna. Mugi ieu panganten dipaparin kabagjaan kabingahan. Atur nuhun. Salana baris ngadugikeun papatah ku ngalangkungan kidung sawer teteh mangga lajeng. Ya, setajan di kawitan ya sawer baru dikeun pepeling. Da kala ieu pepeling. Bismillah ngawitan ngidung sumelindung ka ilahi. Bismillah ngawitan ngidung sumelindung ka ilahi. Cruh galur hati karuhun munajat ke para wali. Nyampakan balare ditinggal tinini aki ngawaris kebudayaan. Sing selamat lahir batin. Amin ya Rabbal alamin. Mugi Gusti natayungan. Dina tangan 1 2 3 mangga. Awur sawerna di awur-awur. Awur sawerna di awur-awur. Awur sawerna di awur-awur. Mugia pagjawalu ya kapali panggung. Mangga dilajeng ti kulawargi panganten pameget nu baris pada nyawer siap-siap biasa kapali panggung sapalinya. Abah Tata Abah Iyada nu baris pada nyawer mangga disiapkeun sawerana bila aya kanjut kundang oge bagus dialungkeun mangga. Sawerna di awur-awur. Mugia magjaluya urang sawerna di awur-awur.
mugia bangsa diabur abur bur abur sawerna diabur abur bur abur sawerna diabur abur mugia mugia jauh atur apa ur sawerna diabur abur bur abur sawerna diabur abur bur abur atur nuhun sawerna diabur abur mugia mugia jauh bur abur sawerna diabur abur mugia mugia jauh bur abur sawerna diabur abur bur abur atur nuhun saweran diabur abur bur abur sawerna diabur abur mugia mugia bur abur sawerna diabur abur mugia mugia jawaluya bur abur sawerna diabur abur mugia mugia jawaluya bur abur sawerna diabur abur pamugi pamugi warga sadaya atur nuhun bur abur sawerna diabur abur bur abur artosna diabur abur bur abur sawerna diabur abur atur nuhun bur abur sawerna diabur abur bur abur sawerna diabur abur pamugi pamugi perkasa daya bur abur sawerna diabur abur pamugi pamugi perkasa daya bur abur sawerna diabur abur sawerna aduh ya Allah ibu masya Allah abur ayah deui seralah diabur abur masih bur diabur abur artos tadi abur 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 diabur abur artos tadi abur abur mugia mugia